dalam artian semangat 17-an. Mohon maaf, bukan berarti kita mau berpesta pora, bukan berarti kita abang hura-hura. Pertama, kita hitung-hitung mengenang jasa para pahlawan yang sudah gugur di medan perang demi kemerdekaan. Kita memperingatinya dengan cara seperti ini, bukan untuk menghambur-hamburkan uang, bukan untuk berpesta pora yang seperti saya tidak ucapkan tadi, juga bukan untuk mencari wah, semata-mata kita untuk saling berbagi kebahagiaan. Dan di samping itu pun nanti kita panjatkan doa kepada beliau-beliau yang udah wafat. Mudah-mudahan mereka semuanya diterima iman Islamnya, diberikan tempat yang layak di sisi Allah, dan mudah-mudahan menjadi calon ahli surga semuanya. Dan untuk acara hari ini semarak 17-an, kami di sini menyelenggarakan acara ini. Alhamdulillah, saya sebagai pendiri BIM Kreator ingin berbagi kebahagiaan dengan masyarakat Ciulan. Dan insya Allah, alhamdulillah juga saya tidak membebani masyarakat siapapun, terkecuali ada beberapa donatur, ada beberapa sponsor. Alhamdulillah sudah berpartisipasi mendukung acara kami ini. Dan acara ini nanti mungkin ada beberapa acara. Dan untuk acara yang pertama ini, apa yang saya sebutkan tadi, sebelum kita bergembira atau bersukaria, kita akan memanjatkan doa dulu, terutama ya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kepada para arwah, para pejuang yang sudah tidak ada. Dan nanti insya Allah Kang Dedi yang sudah ada di depan, saya minta dan sangat mohon untuk dapat memimpin jalannya acara tahlilan atau hadaroh. Dan nanti juga mungkin ada kultum, ya Kang Dedi, nanti ada kultum sedikit, kasih wejangan para pemuda, ya paling tidak kasih sedikit sentilan, nggak apa-apa, masukan sedikit nanti. Dan nanti ada acara, beberapa acara juga, ada acara door prize, ada acara game juga, terus ada acara penyanyikan lagu Indonesia Raya. Dan untuk mempersingkat waktu, kita berdoa dulu aja untuk acara pembukaan. Nanti Kang Dedi langsung sendiri yang memimpin. Monggo, mangga silakan, waktu dan terpaut kami persilahkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi qaddara alaina bil jama'ah wa nahana 'anil mufarraqah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd, ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Puji serta rasa syukur orang panjatkan ke Allah Rabbun Ghafur, anu mana alhamdulillah ngalangkungan kudrah miwah iradah mantena dinawangi ayeuna urang sadaya masih dipaparin kesempatan panjang yuswa, sehat jasmani, sehat rohani, sehingga urang sadaya tiasa kempel ngariung di ieu tempat. Mudah-mudahan kempel ngariung urang sadaya diuwuh kuridho magfirah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kempel ngariung urang sadaya dinawangkin ayeuna janten sababiah cukang lantaran kangge isukan jaga deumil jaza urang sadaya tiasa sami-sami kempel ngariung deui dina kayan bagja bahagia sadayana lebet kana surgana Allah Subhanahu wa taala. Junjunan Nabi Agung Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kulawargina para sahabatna tabi'in ge tabiatna turdugi ka urang sadaya salaku umatna. Mudah-mudahan isukan jaga deumil jaza urang sadaya dipaparin syafaatul uzma kumantena. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para sepuh, pini sepuh, aparatur pemerintahan,
tokoh masyarakat, hadirin wal hadirah, kaula muda mudi hormatan pribades pamugia sadayana ku Allah dimuliakan. Dina kesempatan anu ieu sadaacan dimulai ieu acara, hayu urang sami-sami bika ieu acara ku pamaosan basmalah sasarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Dilajengkeun kana urang ngintunan arwah karuhun urang sadaya, bil khusus para pahlawan anu parantos ngorbankeun hartana, tanagana, bahkan dugikeun ka nyawana leupas demi ngabelaan kemerdekaan negara urang sadaya, negara kita tercinta yaitu Republik Indonesia. Alhamdulillah dugi kana wangkin ayeuna parantos 74 tahun urang merdeka, sababiah wasilahna pengorbanan para syuhada, para pahlawan anu parantos ngintunkeun tipayun ka urang sadaya. Mudah-mudahan marantena sepuluh urang sadaya, para pejuang oge sadayana almarhumah anu parantos mulih ka alam barjah senantiasa aya dina ridho magfirah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dicaang padangkeun di alam barjahna, mudah-mudahan ditampi iman Islamna, dihapunten sadaya dosa perdosaanana, oge mudah-mudahan dijantenkeun ahli sawargana Allah Subhanahu wa taala. Urang sadaya anu masih aya keneh di alam dunia, mudah-mudahan urang sadaya tiasa ngisi ieu kemerdekaan ku hal-hal anu positif. Khusus urang sadaya mudah-mudahan senantiasa tiasa meningkatkan keimanan ketakwaan ka Allah Subhanahu wa taala. Oke, mudah-mudahan urang sadaya anu dina wangkin ayeuna nuju usaha naon bae usahana, sababiah ieu kesempatan ieu acara oge aos-aosan anu bakal diaos ku urang sadaya, mudah-mudahan janten sababiah kabarokahan kangge urang sadaya, usaha urang sadaya majeng, keluarga orang sadaya dibarokahkeun ku Allah Subhanahu wa taala, lembur negara orang sadaya dijaga dibarokahkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Mugi aludur dina wangkin ayeuna barokah naos-aosan urang sadaya, barokahna ieu reungan, mudah-mudahan kudurna eta janten kiparat tina dosa perdosaanana, oge mudah-mudahan panyawatna enggal digentosan dicabut ku Allah ku kasehatan sakumaha biharina deui. Oge teu hilap urang samiduakeun generasi muda urang sadaya, turunan urang sadaya, mudah-mudahan ku Allah dicetak janten marurang kali anu soleh tur salehah, berguna kangge bangsa agamana, oge tiasa ngangkat martabat harkat urang sadaya ayeuna di alam dunia, isukan jaga diumil jaja janten sababiah kasalametan tiasa kempel ngariung deui dina surgana Allah Subhanahu wa taala. Ayeuna 1000 kalikeun bae karena 10 kali kahadean 10 derajat oge dihapus 10 kasa lahan. Kusabab sakitu hayu urang sadaya paseueur-seueur maca lawat. Anu salajengna kantos aya ucapan Bung Karno anu unggalna kieu, berikan kepadaku 10 orang pemuda maka akan kugoncangkan dunia. Nu dipenta pemuda lain aki 10 jalma ngan pemuda, dunia ieu bakal digoncangkeun. Dalam artian kumaha? Di dieu pemuda anu jadi tombak utama tolak ukur majuna hiji negara, majuna hiji bangsa, kuat jeung teu God. Pemuda masa kini merupakan pemimpin di masa yang akan datang. Ayeuna Bapak Jokowi presiden ngan 5 tahun kapayun bakal turun saha anu gaganti pemuda anu aya ayeuna. Ajengan anu aya ayeuna moal salirana aya hiji bangsa mah bakal maot. Ulah aya nyebutkeun paeh mah nya ka ajengan mun kal hayam wae nya. Bakal maot. Saha anu gagantena pemuda generasi urang. Matak sesuai pisan sareng tema dina wengi ayeuna. 74 tahun Indonesia merdeka, SDM unggul, Indonesia maju. Ari SDM teh naon? Sumber daya manusia. Sakumaha beungharna negara, sakumaha lengkapna fasilitas dina nalika sumber daya manusiana bobrok moal maju,
bahkan eta fasilitas nu aya kalah kahancur. Tapi dina nalika sumber manusiana bagus, walaupun ayana paribahasana nya saaya-aya, tuluy serba kekurangan, manusia bisa unggul naon kuncina ilmu. Sehingga ku Nabi diwajibkan thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat, nuntut ilmu hukumna wajib keur sadayana jalmi Islam, bade istri bade pameget, minal mahdi ilal lahdi, timimiti buayan urang gubrag ka alam dunya diais ku ibu urang nepikeun ka urang maut, salagi nyawa urang napal di naraga urang kahitoban wajib nuntut ilmu. Bil khusus di dia ilmu agama, sabab hirup urang di dunia ngan membara ngan sementara anu salaresna nama dina nalika urang parantos pindah ti alam dunia ka alam barjah tuluy alam anu salanjutna nyaeta akhirat, tah didinya kahirupan anu sabenerna nama. Di akhirat kahirupan abadal abidin salawasna. Sakumaha ripuhna di alam dunia pasti bakal aya tungtungna maut urang. Kusabab sakitu tugas urang keur generasi muda kumaha carana supaya sumber daya manusia urang ningkat zahiriyahna ataupun batiniahna. Tisim kuring iraha bade ngopi zahir batin. Zahirna urang ngopi nyuruput kopi enaknya haneutnya, tapi batinna ayeuna ngopi naon? Ngopi di dia singkatan ngobrol perkara iman. Dalam artian kumaha non sababna, sabab ngaranna iman yajidu wa yankusu, kadang-kadang turun kadang-kadang naik. Dina nalika henteu diecas HP pasti paeh, sarua keimanan ge. Lamun ayeuna henteu diecas pasti lobet. Iraha we ngecasna mah erek lila erek sakedeung, dina nalika diecas pasti aya batu. Tapi lamun ayeuna henteu diecas-ecas lila-lila pasti bakal seep eta keimanan. Dalam artian kumaha nya istilah nama urang sharing iraha hayu sareng pemuda di mana tempatna hayu sim kuring menyesuaikan. Henteu kudu unggal waktu ieu iraha senggangna urang itu ya hayu urang ngaropi bersama, ngariung bersama gitu. Tah intina nama eta PR pangintennya mudah-mudahan kudu ayakeunana ieu kegiatan janten sababiah langkung ningkat keimanan katakwaan ka Allah Subhanahu wa taala. Ya bahagia isukan di akhirat lebet surga. Sakitu anu kapihatur hapunten tina kakirangan tina kalangkungan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu acara hadoroh dan juga ada sedikit kurang banyak sebenarnya ya, kurang lama mal tumbuh eta maang. Alhamdulillah pisan atur nuhun ieu punten abis sorantos diayaan ya, engke dibantos ku Kang Usup sareng Kang Otoy katanya. Alhamdulillah acara pertama sudah kita lewati, yaitu pembukaan juga sekaligus acara inti, yaitu kita memanjatkan doa kepada arwah para pahlawan yang sudah gugur di medan perang, dan juga acara sedikit tausiah. Mudah-mudahan apa yang diungkapkan beliau tadi bisa diterima oleh kita semua, terutama para pemuda. Apa yang dikatakan Akang itu benar sekali. Ayo mulai besok saya pribadi dan rekan-rekan dari BIM Kreator insya Allah kita sering sharing. Mudah-mudahan ini adalah satu awal menuju hal yang lebih baik lagi. Mudah-mudahan dari mulai hari ini ke seterusnya kita akan semakin lebih baik lagi. Bisa dikatakan ini suatu hijrah. Mudah-mudahan dengan acaranya Semarang 17-an kita memperingati kemerdekaan. Hiduplah tanahku.
bahwa kita tuh berada di satu negara NKRI. NKRI adalah harga mati, dan kita punya lagu kebangsaan wajib kita nyanyikan. Sholawat untuk Kanjeng Nabi, kalau lagu Risaraya untuk negara kita. Untuk itu saya persilakan kepada grup Hadra dan Lusun Cuman waktu debat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa la muridin jaladin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, puji semarang syukur orang sami-sami manjatkeun ka Gusti Nu Maha Suci anu mana orang sadaya. Alhamdulillah dina kesempatan anu masih dipaparingan nikmat orang dipaparin iman,
nikmat dipaparin Islam oge kakiatan anu sehingga alhamdulillah urang sadaya tiasa rumang pulang di tempat anu dipumaksad bimbingan karena ieu acara anu kinangtos parantos disusun ku ketua panitia. Mudah-mudahan ku ayeuna urang tiasa bimbingan ka dieu teh sing janten amal kasayan kanggo urang sadayana. Amin ya Allah ya rabbal alamin.
Saya akan berikan hadiah, Le. Tenang, bola gambar, berhadiah kuing. Tapi ada syaratnya. Hayang nih berhadiah teh deket wae. Kudu aya bocah teh kudu ngesang heula. Teman-teman, pelan bae ya. Ada yang tahu Pancasila enggak? Sekarang saya tes Bapak Akun bisa Pancasila apa enggak? Tolong ya, siap, dengerin, tolong kamera. Ya kira-kira bisa ente ya. Kajian saya sok. Iya, biar rame. Kajian sok. Hanya Pancasila nanti ke mana bisa nak? Terkaci. Ya kumaya, kira-kira kumaya. Gugur. Iya mas. Teman-teman. Pancasila. Orang Indonesia tak bisa Pancasilanya. Astagfirullahaladzim.